upami dedeuh mah meureun moal wawarehan nya waragad cenah 20 triliun sugan ditambahan ku 1 triliun deui menepi ka Majalaya teh tah kitu. Nya Kang Haji Dedi anu kasep, anu bageur, anu soleh nya omat ulah hilap ka Majalaya eta pangaktifkeun deui kareta api sakitu panginten tah ti simkuring anu doib nya kaum cacah kaum jumerit anu sapopoena teh nya jeung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wadi mangayu di mana wae ayana di panjang Busba bari sehat jeung bari sina rahayu dunya rabu akhiratna. Kiwari simkuring kenging warta ti Kang Dedi Mulyadi gubernur urang ya nyata kamu ngabangun sistem transportasi di Jawa Barat. Nah kitu nya videona sapertos kieu. Tah ini kita baru selesai rapat ya kan dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI ya. Wajah-wajah cerah penuh harapan walaupun jalannya berkelok-kelok tetapi hidupnya tetap lurus Jadi di Jawa Barat ini ada 11 jalur kereta yang akan segera direaktivasi. Bapak sebutin mana aja? Apa namanya, Banjar Cijulang, Pak. Banjar Cijulang, kemudian ada apa namanya Bandung Ciwidey, Garut, kemudian Garut Cikajang ya, Cikajang, Rangka Ecek, Ranca Ekek Tanjung Sari, Ranca Ekek Tanjung Sari, terus Cipatat Padalarang, terus Bandung Ciwidey, terus sudah reaktivasi, kemudian pengembangan elektrifikasi jalur kereta di Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Sedih Kang Haji Dedi nya meni Banjar Cijulang disebut, Ranca Ekek Tanjung Sari disebut, Cipatat Padalarang disebut, Bandung Ciwidey disebut. Nah, dayeuh kolot Majalaya teu kasebut. Nyeri hati teh Kang Haji Dedi. Aduh, kumaha atunya ieu teh. Padahal simkuring teh geus ngarepkeun di 7.000 tahun yang lalu simkuring teh. Alah. Malah kamari simkuring tepang di pasar jeung emak-emak. Kieu cenah saur si emak teh. Naroskeun ka simkuring. Kujang iraha kareta api ka urang bakal diayakeun deui teh cenah. Kitu cenah. Saur si emak teh. Atuh simkuring ngawaler nyaduka teuing saur simkuring teh ai ti payun mah tos aya kabar celetak-celetuk bade aya program reaktivasi waktu zamanna Pak Jokowi nya meureun Kang Dedi Mulyadi jeung pajabat anu sejena teu nganggap penting ka Majalaya jeung sabudeureunana mah lamun simkuring kudu kongang mah kawasna Majalaya teh kudu dipupus tina peta. Da naon atuh tara kagarap Majalaya mah dianggap ku para pejabat mah Majalaya jeung sabudeureunana teh kawasna eueuh ajen jadi teu dianggap penting beureun. Da apa atuh Majalaya mah? Da siapa atuh? Kita mah urang Majalaya. Da apa atuh kontribusi urang Majalaya ka republik ieu teh? Nya mak cing sabar we mak sugan kapayun aya nu haateun ka urang Majalaya baris dibangun tah sarana transportasina. Dina hal ieu simkuring sapu sareng pamikiran Kang Haji Dedi yen Jawa Barat harus terkoneksi nya melalui jalur kereta api tah eta teh sapu pisan sababaraha keuntungan tina sistem transportasi kereta api nyata diantawisna irit nganggo lahan benten sareng tol gitunya. Nah eta memang tol mah dianggapna atos tiasa ngaruksak ekosistem ekologi nya
eta teh memang bahaya pisan tah. Atau salah di Jawa Barat mah entong ngagengkeun tol kereta api weh Kang Haji Dedinya lah itu cocok. Saupami sim kuring ya jadi bupati anu pangheulana di pikiran dina perkara transportasi pasti sim kuring bakal ngokolakeun heula kereta api tah kitu nganduh ka Padadang Supriyatna sapagodos geus sareng sim kuring atanapi sareng salira Pak Gubernur cing pangalepon keunnya Kang Dadang Supriyatna ku Pak Dedi sugan hurut sugan malih sim kuring mah usul saupami Kang Deddy Mulyadi jadi presiden omat nyieun kementerian khusus perkereta apian tah eta lah Kang Deddy tangtos urang Majalaya mangarep-ngarep nya perkawis reaktivasi kereta Bandung Majalaya anu kirang langkung aya 28 km jarakna eta memang aya sajarahna nya da memang eta diguar di catatan teh di tahun 1822 nya disambungkeun antawis kota Bandung sareng Majalaya Cikudapat sareng Majalaya eta teh anu ditutup tahun 1842 eta teh nya zaman pamerintahanana meureun datangna Jepang ke Indonesia kawasna kitu tah. Tapi samang-samang satos ditutup oge Jepang aya pamikiran-pamikiran patali ngoneksikeun antar daerah ngalangkungan kereta api di antawisna aya shortcut di Majalaya ka Cicalengka supados upami bade ka Cicalengka teh teu kedah nguriling oge ka Cileunyi gitu dianggapna langkung caket kitu tah. Malihan mah duwi ka taun 45 eta teh si bantalan teh atanapi si jalur teh atau siap eta teh mung kabujeng Jepangna panginten kawon dina perangna gitu tah Kang Haji Dedi janten numutkeun carios nu namina railbed gitunya jalur kereta api teh di Majalaya dugikeun ka Cicalengka teh atos diwangun gitu mung teu acan kantos diaktifasi sapertos kitu tah upami numutkeun urgensina dibanding daerah-daerah yang lain Majalaya langkung urgen margi orang Majalaya mah biasana osok kakepung gitunya teu tiasa ka mana margi aya tilu jalur kanggo arah ka Majalaya sadayana upami usum caah teu tiasa di langkungan eta nya bade ka Ciparai caah di Ciparaina bade ka Sapan caah di Sapana tak komo payunan Pak Bupati eta teh geus we titeuleuh motor teh da di dinya mah payunan Pak Dadang Supriyatna di Tegaluar eta teh nya upami kararesan cai nuju ageng mah diterap ya teh motor teh lajeng upami ngalangkungan jalur Cicalengka kitu deui atuh nya janten Majalaya mah upami usum caah teh ka isolasi sapertos kitu tah kacipta upami aya reaktivasi nya kereta api sim kuring di tahun 2008 osok magundemkeun kumaha carana ieu kereta api di Majalaya biasa diaktifkeun deui eta teh meuni mimpi sim kuring eta teh cita-cita gitunya Pak Dedi mugia Pak Dedi teh nya ngerasakeun gitu tah dan memang jalurna masih keneh aya kitu tah nya dua keuntungan memangnya anu tiasa diraup di dieu dina hal reaktivasi ieu nu kahiji mah memang aset tiasa dikelola deui nya anu kaduana atuh nya kirang langkung 100.000 orang itu bisa mengakses transportasi itu ya di antawisna Majalaya sabudereunana eta komo upami usum caah mah kaetang aman panginten kauntungan kanggo urang Majalaya sabudereunana seueur pisan nya eta teh di antawisna memang dina aspek waktu efisiensi waktos nya langkung terjamin atau nganggo kereta api mah gitu nya lajeng deui tangtos oge ongkos langkung mirah upami dibandingkeun sareng urang Cicalengka atanapi Ranca Ekek tah tebih malih kamari aya penelitian pertumbuhan ekonomi sektor UKM itu Cicalengka lebih pesat daripada Majalaya. Nah, salah satu faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi di tataran handapnya di UKM usaha kecil menengah eta teh nu paling ageng nyaeta rojongan
ti transportasi kereta api babandinganna kieu upami urang Cicalengka bade icalan ka kota Bandung cekap kagungan artos 5.000 tos dugi ka tengah kota Bandung kitu tah nyaeta nganggo kereta api. Upami urang Majalaya upami teu kagungan 50.000 nya teu tiasa dugi ka kota Bandung teh nya margi teu aya angkutan anu memang representatif nya teu acan aya oge beus dah nya kitulah di Caroo lah gitu tah. Angkutan umumnya memang teu aya anu memadai nya hawatos urang Majalaya mah gitunya sakinten kiwari nya upami masyarakat anu menengah ke atas mah gitunya ti sajabina tos kagungan kendaraan sewang-sewangan atuh tiasa nyewa Grab nya atanapi naon wae sok sanaos bade ka Kaler, bade ka Wetan, bade ka Kulon, upami bade ka tengah kota teh memang macet luar biasa nya upami arah di Majalaya mah tah kitu Kang Haji Dedi Mulyadi nya tah ti kapungkur eta di Majalaya mah nya kasohor ka Majalaya mah jalanna butut kiwari mah jalanna sae nya tapi angkutanana nu bararutut tah kitu. Sim kuring sanes ngagogoreng lemur sim kuring pituin nya tapi dasarna nyaah sim kuring deudeuh sim kuring ka daerah sim kuring tah kitu nya. Memang Majalaya upami dibandingkeun sareng wilayah-wilayah anu sejenna nya kaetang kakantun tina katartibanana tina kaendahanana tina kabersihanana tah memang kakantun kitunya. Sim kuring moal ngalus-ngalus daerah sorangan oge cadu sim kuring ngagogoreng daerah sorangan dapat sim kuring gede di Majalaya kawas gitu tah. Nah atuh mang cenah lain coba ngomong ka perwakilan wah da duka bararudag teh duka memang nya eueuh keperluanana beureunan dina bab elektoral gitu tah da nya ngaran aspirasi mah sekarasaan mah teu kudu make proposal wae atuh beureunan asal kadenge tah terus teg kana hatena pasti bakal disuarakan. Da ieu mah dah henteu atuh. Tah kitu nya. Bade DPRD provinsi, bade DPR RI, bade DPD, bade bupati, bade gubernur. Teuing presiden mah can panggih sim kuring mah nya. Sugan atuh kiwari mah aya gubernur teh urang Sunda nya tah. Malah mandar atuh kahayang urang Majalaya teh nya baris dikabulkeun kalayan nanjung kasadayana tah kitunya. Kang Haji ka Majalaya mah nya ye upami teu nganggo kol mini eta osok nganggo beusna teh beus anu kawas kitu tah nya beus Malati namina teh beus Nugraha Selamat Langsung nya gitulah beus anu balalangsak gitu tah. Tapi eta oge sangat membantu nya sangat membantu margi beus pamirah gitu tah. Kiwari mah tos tumpur eta beus teh gitunya pengusaha beus teh tos teu tiasa hirup deui gitu tah. Mahal lah ongkos ka Majalaya mah gitu Kang Haji. Upami tos ngalangkungan tabu 8 ti dayeuh Bandung bade ka Majalaya boh ti mana wae eta teh aduh nya meni darurat malarat nya sagala hese ti Cicalengka balangsa di Ranca Ekek wah ripuh nya di Ciparai wah komo atuh pokoknya mah lah upami tos nincak ka jam 8 upami tos sasabaan wah tos repot bade ka Majalaya mah nya kitu Kang Dedi nya mohon ngalangkungan video ieu sim kuring nya ka Kang Haji Dedi atuh bermohon munut nya dikabulkeun lah gitu dapat anu lain tos disebutan ari Majalaya nya kareta apina encan rek diaktifasi encan rek direaktivasi nya upami deudeuh mah meureun moal wawarehan kitu nya waraga cenah 20 triliun sugan ditambahan ku 1 triliun deui menepi ka Majalaya teh tah kitu. Nya Kang Haji Dedi anu kasep anu bageur anu soleh nya omat ulah hilap ka Majalaya eta tang aktifkeun deui kareta api sakitu panginten tah isim kuring anu doib nya kaum cacah kaum jumerit anu sapopoena teh nya jeung
rakyat kebanyakan tah gitunya sakitu penginten udah pihatur ya hapunten anu kasun pilih ngabadug harigu ngadupak dada nyunul kalbu atau napi nyebit atik si hapunten ya insyaallah urang ending tepang deui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu